Kernaon ya bapak kan orang teh kana Anjing ya haji mah bener anjing saya tegena hati aing. wes saya deh assalamualaikum kernaon itu Waalaikumsalam ngaji. lain kernaon dirinya juga nu betul Ya betul atuh. Tingali karek beres. Eureun aya nu ngarit ka haji teh boga kesibukan anyar aya nu. oh jadi gitu anger dirinya mah ya ada teh tadi pakai wanita diuk ya ke haji anu geus 10 kali umroh Pura-pura yang nitah diuk aing kadatangan di hoream. Oh, mohon punten haji punten. Mangga sok atuh calik sok. Mangga. tak kitu lain tita tadi kebalik pisan anger ada teh mun asa sepikir atuh di dieu teh mana juga kahirupan wae Anjing, poho si eta mah taradaek nanya teh heula Ayah peryogi naon Kang Haji teh ka dieu atuh. Punten, hilap abi teh bade naros teh aduh. biasa dah ya nu teu gaduh mah sok pohoan seueur emutan eta teh ya jelas atuh aya keperluan mata ka dieu ge Astagfirullahaladzim. Mohon aya peryogi naon Kang Haji teh ka dieu teh. heuh masalahna didinya perlu henteu Jadi aing nu perlu mah itu manana ieu teh atunya. Mohon naon heula Pak Haji paryogina da kedah jelas atuh ieu teh. mata ka dieu oge haji mah geus jelas kan didinya we tita tadi teu jelas-jelas jiga kahirupanana sarua Mohon Kang Haji kan aya paribasa batu turun keusik naik. ribet dirinya mah hirupna loba paribasa nu puguna perlu henteu Astagfirullahaladzim. Kang Haji kabujang pusing abdina teu abi mah teu paryogi. Ieu tak itu lain ngomong tita tadi mun loba bertele-tele sakirana teu butuh mah jeung teu perlu yang geus we duit ngarete keur haji heuh nuhun we cukupna balik aing hah? Ngarit. Aduh, Kang Haji. Kang Haji. Anjing lapor geus kieu mah. Si eta teh ase anjing.